A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Qul bi yadi qolatin lati. Urang ngawas doa anu diawasna antara khutbah dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li wa fi dzurriyyati wa la tadurruhum wa wafiqni wa iyyakum li ta'atihi warzuqni birrahum warzuqni wa iyyahum minal ulumi wal ma'arifi warzuqni wa iyyahum minal amwali wassamarati ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Summa sholatu ma salami laiqi ala nabiyyi afsahil khalaiqi. Awas logat nanti. Sabadana kimusoni tutug rampung beres roes purugat paragat unggas anggeus nguningakeun perihal bismillah diteraskeun kana bahasa alhamdulillah anu geuning kapenah kurang eusi duanana teh sami-sami keneh muji ka Allah. Mung bismillahirrahmanirrahim muji nateh ala sabilil kinayah. Lajeng alhamdulillah mah muji nateh ala sabilis shorihah. Salajengna ayeuna kimusoni pada tanang tumandang ngaoskeun sholawat sinareng salam kajungjunan alam yani nabiyana wa habibana Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sawer kimusonib summa sholatu ma salamila iqi alan nabi sahil khalaiqi. Salajengna teu hilap pamugi sholawat anu mana sholawat ieu lamun lungsurna ti Allah disebat rahmat. Kujalaran sholawat teh kagungan makna anu khusus. Lamun sholawat lungsurna ti Allah disebatna rahmat. Lajeng lamun sholawatna lungsurna ti para malaikat disebat istighfar hartosna teh. Lajeng lamun sholawat lungsurna ti Kangjeng Nabi disebatna syafaat. Salajengna lamun sholawat lungsurna ti para wali ti para ulama
disebutna karomah. Lajeng lamun sholawat lungsurna ti urang nya ngaos sholawat urang ka Kangjeng Nabi disebatna teh doa. Itu nya maknana teh. Sakali deui sholawat teh kagungan makna anu khusus. Anu mana bila mana eta sholawat lungsurna ti Allah, pan Allah oge dina Al-Qur'an aya ngucapkeun bahasa sholawat. Dina Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha saestuna Gusti Allah atanapi innallaha sabuktosna sanyatana Gusti Allah ulah wakakana wa malaikatahu nya langsung asal kalam yusalluna tah kusabab sholawatna lungsurna ti Allah mangka manana teh eta yusallu tos maparinan rahmat Gusti Allah ala nabi ka Kangjeng Nabi. Itu hartosna teh. Tuh kasimpulanana Allah Ta'ala teh tos maparin ke rahmat ka Kangjeng Nabi. Berarti Kangjeng Nabi mah tos kenging rahmat ti Gusti Allah. Bahkan pul rahmatna ti Gusti Allah teh. Kusabab pul para ulama sok ngibaratkeun Kangjeng Nabi teh tik ibarat gelas anu tos pinuh ku cai. Cai eta teh rahmat gitu. Gelasna Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh tos pinuh ku rahmat. Talamun nyebat rahmat berarti eta teh ti Gusti. Mata keuning Kangjeng Nabi mah riqatun fil qalbi taqtadi tafadula wal ihsana. Manahna teh bersih Kangjeng Nabi mah. Teu geuneuk maleuk teu aya sifat kamanusiaan anu teu pantes di Kangjeng Nabi. Buktosna naon Kangjeng Nabi bersih manah teh? Nyata taqtadi tafadula ku Allah Ta'ala ditinggalikeun ka sakabeh makhlukna, ka manusia, ka jin, ka malaikat, ka iblis, ka setan, ka sasatoan. Nyata unggul, bahkan ngunggulan ka sakabehna. Gitu. Luhur bahkan ngaluhuran ka sakabehna. Pinunjul bahkan minunjulan ka sadayana Kangjeng Nabi mah. Itu mata geuninganku ulama Imam Bushairi misaur walaupun Kangjeng Nabi teh jami tapi benten jeung jami biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari ka'annahu lu'lu'un wa nasukal hajari. Leres Nabi bangsa jalmi tapi teu sami jeung jalmi. Nabi mah inten berlian manusia batu wahangan tuh. Gitu. Pangna Kangjeng Nabi benten jeung jalmi anu sanesna walaupun jalmi kusaha tos pinuh ku rahmat Gusti. Gitu. Tos pinuh ku rahmat. Janten lamun urang kersa ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi, tah berarti urang teh bakal kengeng itunya rahmat ti Gusti Allah. Anu bahe eta rahmat teh ti Kangjeng Nabi. Janten ti Allah urang teh bakal kengeng rahmat, tah engke da urang teh ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi. Ti Kangjeng Nabina bonus. Urang teh bakal kengeng syafaat. Kujalaran makna sholawat ti Kangjeng Nabi mah hartosna sholawat.
innallaha saestuna Gusti Allah eta yusollu ngaos sholawat gitu anu hartosna tos maparin ke rahmatna Gusti Allah ala nabi ka kangjeng nabi lajeng ayeuna mah anu kaduana tadi mah innallaha mah innal malaikata saestuna pirang-pirang malaikat eta yusalluna parantos pangyuhunkeun pangampura parantos ngararaos istighfar ieu malaikat kanggo saha ala nabi kanggo kangjeng nabi tuh ti Allah pinuku rahmat salajengna dipangawaskeun istighfar ku para malaikat atuh tambah suci we kangjeng nabi teh nya tambah bening manahna kangjeng nabi teh matak aya katerangan dosa kangjeng nabi mah anu atos anu nuju jeung anu bade sadayana aya dina pangapura Gusti Allah tuh padahal kangjeng nabi mah anu atos teu migawe dosa da kusabab dimaksum hartosa dijaga tina midamel dosa anu nuju harita henteu midamel dosa kangjeng nabi mah da dimaksum ku Allah diraksa tina dosa anu bade moal migawe dosa kangjeng nabi mah kusabab dimaksum ku Gusti Allah diraksa ku Allah tina berbuat dosa baik kapungkur nuju jumenengna gitu jeung kapayuna kangjeng nabi teu midamel dosa tuh kari-kari malaikat teras pangyuhunkeun pangampura ka Allah kanggo kangjeng nabi tuh mata untungna urang sebagai umatna barudak kumaha untungna lamun urang rajin ngaos sholawat ka kangjeng nabi tuh mangka urang teh engke ti malaikat bakal kengeng luluberan istighfarna tuh urang teh dipangmentakeun pangampura ka Allah gitu supaya dosa-pedosaan urang dihampura ku Gusti Allah da kangjeng nabi mah panang geus dihampura nya da kusab dijaga tina diraksa tina migawe dosa tuh eta istighfar malaikat itu kanggo saha kanggo jami anu kersa ngaos sholawat ka kangjeng maka bahagialah orang yang rajin membaca sholawat ka kangjeng gitu tuh salajengna bonus da ti kangjeng nabi ti malaikat mah dihampura dosana tah ti kangjeng nabi mah ditambi syafaatna itu manya teu kabita matak ceuk Allah ya ayyuhalladzina hei jama-jama anu seueur yusalluna kudu ngaos sholawat aranjeun kabeh ala nabi ka kangjeng maknya saur Allah teu kabita ti kami dibere rahmat dibonusan ku kangjeng Nabi Muhammad syafaat ti malaikat dipangmetakeun pangampura dibonusan ku kangjeng Nabi syafaat mah teu kabita tah ku sakitu yusallun ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima kudu maca sholawat aranjeun kabeh ka kangjeng Nabi tah sholawat ti urang mah barudak disebatna teh doa sok atuh ngadaroa aranjeun kabeh kalawan nganggo pelantara kangjeng Nabi alaihi wasallimu jeung kudu ngaos salam aranjeun kabeh tasliman kalawan ngaos salam temenan tuh salajengna disagereun ku ngaos kudu ngaoskeun sholawat teh salajengna kudu ngaos salam anu dimaksa ngaos salam teh kudu ngajaga gitu atanapi kudu nyalametkeun kangjeng Nabi atuh cek kangjeng Nabi teh nah adeuk cilaka henteu kangjeng Nabi mah teu cilaka kangjeng Nabi mah da geus aya dina pitulung Allah tapi anu bakal cilaka mah urang itu urang nu bakal cilaka mah saur urang mah jama biasa henteu aya jaminan aya dina pitulung Gusti Allah beda jeung kangjeng Nabi tah ku sakitu wasalimu taslima urang kudu maca salam
nyata kudu ngadoa supaya disalametkeun kalawan ngadoa nyuhunkeun kasalametan temenan kalawan ngawasilah nyebat jenengan Kangjeng Nabi. Tah ku sakitu maca sholawat jeung salam teh kudu husu gitu, kudu husu da eta teh eusina menta urang ka Allah nyata supados sipapadana rahmat itu nganggo wasilah Kangjeng Nabi. Tangke Kangjeng Nabi diberi syafaat. Berarti urang nu butuh, berarti kudu sopan, kudu tawado, kudu handap asor. Tuh salajengna ku malaikat dibonusan di mentakeun pangapura dosa urang. Disapaatan deh ku Kangjeng Nabi. Tuh urang nu butuh teh. Terus gitu wasalimu taslima. Urang menta kasalamatan teh nya ka Allah via Kangjeng Nabi kudu maca kasalamatan temen alias serius. Itulah bari heureuy. Tah kumaha cenah satus ayeuna di jogedan, wah eta mah geus. Mukhaliful qiyas wal istimal. Nyulayaan kana sakuduna jeung nyulayaan kana sakumaha pagaweanana. Eta mah geus eta mah ceuk basa ayeuna mah mengkol. Manya urang hayang disalametkeun. Nya wasalimu teh da urang saurang mah aya jaminan ti Allah kanggo salamet. Ku sakitu hayang salamet mah nganggo pihak Kangjeng Nabi ku maca sholawat. Jeung serius urang teh hayang salametna teh. Tapi barang pentana joget gitu, atik. Ngigol, woi. HP kita nyalakan. Silakan HP-nya nyalakan. Keleknya diangkat ke atas. Oh, kelek, ya ketek. Ketek. Ya, nyalakan. Kalau yang batu HP-nya robek, beren, ya pokoknya diangkat aja. Sholawat. Mari kita maca sagrap. Allahumma sholli. Komo awe mah jeung kikian sagala, jang kana TikTok cenah komo jeung ngigau sagala. Wah cenah eta mah ekspresi kebahagiaan. Gitu, nyambut Rasulullah. Manya kitu atuh isin atuh. Isin. Napana isin? Sahabat teh unggal dinten tepang sareng Rasulullah barudaknya bojona Kangjeng Nabi weh nu unggal dinten unggal wengi tepang jeung Rasulullah tungkul. Napangna tungkul ajri ningal pameunteut Rasulullah. Salajengna walaupun caket teu patos jelas. Naon sababna? Ku sabab diliputan ku cahaya. Isin. Manya ih joget. Maca sholawat joget, muludan joget. Di kenangan doi. Aya gitar jreng-jreng gitu. Di kenangan. Muludan tilu make organ. Awewe lalaki di araradu. Diadu boo, diadu susu gitu. Tuluy mode dangsa. Masya Allah. Jadi cenah muludan bahasana teh. Tapi teu aya kasopan. Sedangkan anu butuh kana sholawat, butuh kana salam teh sanes Kangjeng Nabi, tapi urang mah nya nu butuh meuni jeung jelek kitu nya. Nu butuh meuni teu sopan gitu kanu dipika butuh. Itu komo awe lalaki saka gusrek kitu nya, komo di gitaran sagala. Di orgenan sagala, di pianoan sagala. Jeung make suling deui. Wah, di dangdutan sagala. Wah, cenah munang da dipake kitu eta pake ibadah ceuk saha. Urang mah da tukang ngaji sulam taopek nya. Turut teh kana pidawuh sulam taopek Syekh Nawawi Tanara Banten radhiyallahu an. Sayyid Salim bin Sumer Al-Hadrami radhiyallahu an. Misaur pandina kitab-kitabna. Kapungkur mah barudak zaman baheula 80 ka handap gitulah. Itunya atawa 85 ka handap teh wantu maca sholawat di musikan teh. Itu aya ge nu sok gamus baheula disebut teh gamus. Nasi darian karitu ge tara sholawat gitu geuningan. Mode nyanyina teh
Geningan udara akan panas ya, semua serba mesin. Nah deh sakit gini. Pengangguran merajalela. Begitu tarawani sholawat mah baheula mah. Da beda deui atuh sholawat mah. Jeung lagu-lagu. Kapan ayeuna mah atuh ajenganana ge geuning nya naringa geuningan. Ajenganana rekaman bahkan. Sholawat di dangdutan. Ngalah duit teh kabeneran suarana keur alus. Pasti jelema teh harayangeun. Di musikon. Dijual kasetnya nya atuh pada meuli. Ngan eta ajenganana kekerebekan tadi di neraka teh. Cenah kurang payu dangdut. Musik ieu mah musik marawis gitu. Kekerebekan teu sopan atuh. Ta ada dipirucaan dicontohan ku ajengan. Komo nu sok kana panggung ceramah geuning nya meh teu bosen cenah. Ameh loba nu ngondang gitu. Pan ngomodal 200.000 jang nyawer manehna. Make musik, sholawat di ditu nama. Cek manehna bae 200.000 dangke menang cenah 2,5 juta gitu. Pan ayeuna mah politik bisnis. Cenah aya jeung eta mah sok disawer sep. Ke ame urang datang di kaditu aya di ajengan eta cenah kitu pan. Urang mah kanu nyawer sok resep ngobelakeun kumaha geuningan. Itu bisnis lain hayang sapaat, hayang sapaat teh kayak gitu. Isieun atuh ku Gusti Rasul. Isieun. Ulama kapungkur ngosholawat teh duikeun kana rangis. Nya diajarkeun ka santrina duikeun kana rangis. Bae amang gini 3 ngosholawat nariah, salat nariahna 3 gentur. Duikeun ka awas-awasana teh geuningan nya. Duikeun ka panjang pondokna ge diawas. Lajeng geuning batuk do bihil hawa ijliren. Marunajat ka Allah ngadang wasilah Rasulullah ku berkana maca sholawat. Gitu. Diajar tarawado. Itu tuh ayeuna mah atuh da aduh. Masya Allah. Eta teh ajengan nu sok ieu teh. Nyontohanana teh. Ku ajengan, masyarakat umum geus ti heula nya. Ya ajengan. Siga nu alus kituan. Tah eta mah jelas ngalah duit. Naudzubillah, urang mah sing diraksa dijaga tinu kitunya ngisin-ngisin agama ngahina-hina diri sorang. Kangjeng Nabi mah di kitu di kieu ge angere mulia. Itu tah. Summa sholatu ma salami laiki. Anu mana ieu sholawat sinareng salam teh. Dua nana oge laiki anu patut, anu pantes. Kanggo saha ala nabi. Kanggo Kangjeng Nabi. Naon sih sifat Kangjeng Nabi teh diantawisna? Absohil holaiki. Kangjeng Nabi teh nyata jami anu pang pasehat-pasehatna di golongan makhluk kabeh. Moal aya anu pang pasehatna, moal aya anu pang sampurnana makhluk iwati Kangjeng Nabi. Walaupun saha gitunya, walaupun pejabat naon gitu, walaupun sabeunghar kumaha sadayana oge seueur kakiranganna. Benteng sinareng Kangjeng Nabi. Matak saur nu tadi teh Imam Busaymi saur, walaupun Kangjeng Nabi teh jami tapi benten jeung jami biasa. Muhammadun basyarun layasakal basari ka'anahu lu'lu'un wa nasukal hajari. Leres Kangjeng Nabi teh jami tapi teu sami jeung jami. Kangjeng Nabi mah inten berlian, jami-jami mah batu, urang mah batu wahangan barudaknya. Batu wahangan mata ge rupa urang tingali kitu atuh siga batu. Ya urut ka keueum nya gara reunteul kieu teh. Urang gara reunteul kieu teh sok empok. Sok saha di dieu anu siga kitu tingali irungna ge atuh tingali. Komo hudang sare mah goreng pasal. Awewe ge sarua garore gitu. Culak cileuk kurang dahar. Komo culak cileuk kurang duit. Oke goreng.
itu orang itu tapi orang teh tuh najan siga batu walungan ge hayangnya aya hargaan hirup teh cenah cek dina imriti mah jelema anu pang berhargana teh nyata jami anu gaduh ilmu. Alhamdulillah ladzi qadwa lil ilmi khairi khalqi walitu saat cenah jami nu pang pasehat-pasehatna teh anu pang mulia-mulyana teh Muhammadi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya deui jami anu pang pasehat-pasehatna jami